Cing calaka cincang. Cut, Teteh teh bebelaan kieu teh teteh nutupan tarang gitu nutupan teh. nutup bentar. Aya judul aya nu akuna teh kanyut raheut teuing teu aleut ceureuh gue. Jadi geus pasti teuleum. Eta jauh guguling kan eta teh guguling basa pelbahan apa deui aja si teteh mah. Sok kagabat. Eta di dempet kitu eta guguling pan basa kumaha. Oh, teteh teh gadung murang kali. Hah? Terus gadung murang kali teh acan? Gaduh. Gaduh saberiji? Dua. Alhamdulillah. Ari teteh teh lelengohan tos sabaraha taun? Tos sabaraha lami? Naon kieu teh naon? 3 tahun. 3 tahun. Nah, teteh teh lelengohan. Padahal teteh teh geulis padahal mah. Geulis ka wanti-wanti endah ka bina-bina. Nah, tuh ari-ari jodohna sedemut gitu. Oh, Takdir. Gue ngeleg dia. ngeleg abi ieu kapencet teteh. Mun ngeleg mah moal kitu, mun ngeleg mah abina cicing tek kieu tah ngeleg. Haha saradel. Jenong karo mana Teteh jenong ari teteh geulis aslina teteh. Percuma teh. Lain teteh di teh kan loba-loba duda-duda bengsrat. Jadi ku abi teh ngahaja susuganan we teh, susuganan daripada susu kenca jeung katuhu. Teteh teh bebelaan kieu teh teteh nutupan tarang gitu nutupan teh. nutup bentar. Da geulis teteh geus geulis kitu teh aslina teteh geulis. Di labu mah caket teteh. Mohon sareng saha caket teh. Nya sareng ka Bogoh teteh atuh mah sareng abi. Abi ge da Minang ka Cilawu teteh. Minang abi ka Cilawu. Teteh ieu urang Sunda teh ulah minder atuh teteh kedah gede hate, kedah lebe wawanen urang teh. Singajayana belah mana? Nah, abi di Banjarwangi, Pasir Jonge. Pokoknya abi paling terkenal lah Singajaya. Tuh, tinggal di Kang Acep teteh tuh komenna manis cenah. Si 3 teh. Tinggal di Kang Acep teteh teh manis cenah geulis. Naik. Mung naik abi sireuna aing mah geus puguh abi keur PDKT jeung teteh apa sok sangeunahna ditarik-tarikeun. Dibully cenah ku ageheng. Teh nonong mun sosokan ageheng teh nu mana? Henteu teteh peuting teh nonong geura cenah hayang kanyut anu lincah. Cek uing teh emang kanyut lincah teh nu siga kumaha? Mah atuh talian heula. Lain ari ku abi rek dibere kanyut nu gagalacangan dina luhur kenteng embung cenah sieun. Ada hayang kanyut lincah emang. Kanyut ucing. Gagalacangan. Emang kanyut ucing bisa gagalacangan gitu? Emang bisa gitu teteh? Kanyut ucing gagalacang. Di bawah gagalacangan. Emang ari kanyut lalaki tadi babawa ditinggalkeun gitu? Hah? Ari teteh sok sangeunahna emang ditinggalkeun dah henteu? Sok itu geula ala si aya sihungan si teteh alah sia. Alah sia. Aduh teteh linu eta ningali sihungna. Aduh aing masuk nyeredet. Aduh aing mah Gusti nu agung. Si teteh bener lamun gumujeng manisnya guysnya. Sok Kang Acep bener teu? Sok Kang Acep lamun rek PDKT lamun aya kawani. Abi gumujeng mah bisi sarieun karabur. Kos lain laki bae. Soakeun di apit kedua rangna tinggal Kang Nopik soakeun pisan. Ari Aipan jol. Sok saha nu rek kenalannya lalaki ka dieu geuwat mumpung aya dua rana bengras kieu tinggal anu hiji orang Banjaran, anu hiji orang Garut. Teteh teh Ciwidey. Hayo we kikian teh aing mah. Nya. Lain anu hiji urang Garut tinggali eraan, anu ieu tinggali eueuh ka era sok tinggal milih anu mana. Sok cenah. Sok. Tinggali ari teh Rosmar nu sagede guguling gitu. Tinggali eta guguling ya Allah. Entah teh Rosmar mah bener ieu mah orang sarua pisan jiga abi di kulturna. Rada ngeleg mah henteu teu ngeleg ngeleg gitu di Mang Ipan beri sinyalna goreng. Di Mang Ipan sinyalna goreng tuh teu ngeleg da soalna ieu sinyalna hejo. Oh, kurang kumaha geulis dua anak. Ieu mah dua anak geus dijamin ukuran kutang nanti 150B. Jadi geus pasti teuleum. Hese ngarenghap anjir. Hese ngarenghap. Ada orang Garut mana orang Garut nu luhur Mang. Orang Garut nu luhur Mang Ipan. Serius rana aslina demi Allah aing mata. Maranehanana ngaku kawing rangda manya wing bohong. Boga sertifikat. Aya sertifikat lagi. Aya sertifikat lagi. Sertifikat apa? Itil raos sertifikat teh.
Saha Ye. heula. Marukan baok wae anu bisa gomplok dah halis ge bisa atuh. Ai Teh Rosma anu gomplok nu mana Teh Rosma? Nu handap. Halis mini gomplok. Lain Teh Rosma bener-bener andalem pisan kating Teh Rosma teh sarua jeung abi teh urang gunung pisan, urang gunung Baulisum. Jadi istri-istri di abi ge sami arisinan. Sok, cicing, mana? Cicing, ieu mah lalak, teteh cicing duaan di dieu nya. Cicing duaan ke urang 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 naik. urang ngirakeun teteh. urang naikeun hiji-hiji lalaki sih. Aya boga kawani tuh ari dihanap sok beberebetan geuning tadi ge nya. Ari pas naik mah eueuh leutik burih geuningan. Hayang doang. Ieu rana hungkul abi keur sebagai biro jodoh, abi mah da live-na kumaha nu datangnya panan, kumaha nu datang lamun nu datangna awewe nya. Keun cenah ngagarateng di dieu. Ieu mah tamu heubeul. Entuh lah, tamu anyar teteh ge. Ini pakai akun satu lagi atuh sok. Bisi rek naik teteh kekerek di rek majang jadi ranana ya tiluan. Bener lah laki ieu. Enggak naik dulu nya teu naon teteh ke santai-santai. Da ieu mah biro jodoh teh keke. Kawani, lalaki kawani kabeh. Kita pamagetna ka mana teh aya nu warantuneun. Heuh aya teteh diharadap cara ricing we teu wareun tapping ayeuna mah. Tadi mah kan babarawakan ka abi teh nya. Mang taikeun eueuh wani naik tinggal itu cara ricing lalaki teh. Tah kitu teh lalaki teh kadang-kadang mah. Nyalah. Resep Kang loba jahe. Dana mah ndogna ngacleng. Nyang nongna ngacleng sok salah lalaki tinggal eta geus ditangtang dua awewe Allahu Akbar. Sok bos, kira-kira rek gerananya kana duaan tuh bos tuh. Hayangan kumaha? Eta neng winengsi tos siap-siap eta tos bade ieu. Teuing mangjik bieu ujug-ujug turun. Ujug-ujug ngacleng. Teh winengsi tos siap. Siap. Sherlock ka abi Sherlock. Dan Waktu itu galak Kang Jun euy. galak. Kang Jun hayu siap mantepna. Ai, Siap diantar Kang Jun. Samsu we sabungkus. Diturunkeun kumaha ngacleng ari mangjik. Da tadi teh ngelek heula mangjik teh, tuh tanya si Teh Wineng. Bandung ibu kota Jawa Barat. Buru-buru nyandung kanjut oge. Kalah karat. Karatan anjir. Sebenarnya Nah, mah mal aya kanjut karatan moal. Wah, mun kanjut kasurupan aya Lamun misalna karatan aya obat na aya nana. teu naon teh keke. Peringatan mang. Teu naon. Baiklah. Da teu ngaruh abi mah. Teh winengsi bade Sherlock iraha. Jauh sih Teh Bos eta di Banjaran. Erekan urang Banjaran ka Deket urang lah Garut. Banjaran mah. Deket Banjaran mah. Kanjut obos karatan edan. Anu dirasa tuh. Teh Nono. Tah yeuna Bos teu Bos mana make headset geura Bos? Kang Jun, Nah, kunaon gitu? Mantul. Kang Jun hayu siap mantir nama. Mantul soalnya orang make ieu. Heuh pareuman atuh kehead jadi dua kali. Neng anjing neng winengsi balik ka mana anjing? Ada maot. Bodo maut. Harus eta hitut cenah. Eta sakumaha deui teh. rek gawe ngejualan alpukat. Tah, sia naik ya. Ngajualan Ayo. puket. Ari terus mah sade dinten pada malah naon terus mah? Sami icalan. Icalan naon? Abi mah icalan Samara bawang. Samara. Aduh. Teteh pamimisakeun eta pamimisakeun hoyong di Samaraan kumaha teteh lamun misalkan istri hoyong pulen di kumaha keunnya diakeulna ngangge naon? Terus mah Di akeulna mohon ngangge baki. ngangge baki. Nu Garut berarti nu Garut ngarah deket ke urang. Baik, Isukan. Garut. Kayaknya kita cocok. Cocok teh. Budakna dua yuk. Ibadah. Cocok. Dicocokan. Hah? Dicocokan naon? Teh Nyai, tos lami teh dicocokan. Gitu. Tosnya, atuh molongpong kieu hayo urang. Banget, eta banget. Tapi Lain kan saya teh naik tapi mau lila euy.
Kita Rek mencetan ka mana? heula. Mencetan heula si bos. Teu naon sakedeung we. Da urang ge moal Mana? Kemana? Di kemana? Ka imah si bos kita mencetan. Tadi karek di Batu Jajar. panggil aja dipencet naon kanyutna. Ti palitek. Lain. Pijit ya kebugaran refleksi. Oh, kamu tuh bisa mijit kebugaran? Ya, bisa. Tapi hayang. Tapi aja rapat. Lain anu si Obos ge kanyutna kamari kurang refleksi cenah erek. Goblok. Itu kudu dilacokeun, Bos. Waalaikumsalam, Pak. Nya si eta mah minang dipijit refleksi. Teh Nonong bade dipencetan Teh Nonong. Tuh Teh Nonong cenah typing pencetan randa cenah. Kala Teh Nonong gantian. Oh, sok Teh Nonong lah aing mah naik ge ngaraya Teh Nonong nu gacor ya. Sok naik. Besok lah Teh Nonong. Naik atuh Teh Nonong lah. Kita sampingan mah tukang ngarefleksi ya. Aslina teh. Nya gitu. Abi isuk rek ka Garut cenah teh. Pagetor rek ka Garut aslina. Teh Nonong geuat geura buka kamerana. Oh, atuh meni buka enggak sih tetep ge orang teh geus dibuka celana. Ada eta mixernya. Sok mancing-mancing wae. Naon dirasa. Hareudang. Atel momok nu dirasa mah aingna. Tah cek aing ge kan. Dan kudu Nah tuh oh. diculik, Mixer kudu kumaha? diculik ya mah. Ah teh ini terus mah wilujeng kenal. Itu bilang geus beres. Ayo. Makan ujung Kamu mau refleksi apa? Kamu mau refleksi perpanjangan kanyut? Bukan. Ini apa? Apa? Dampal suku. Oh. Tuh itu tuh bos refleksi perpanjangan kanjut mah biar bisa jadi sesampaian katanya. edan. Jadi lamun kanjut yang panjang di Sabaraha? Ilmu sabaraha? Aya obatna teh. Aya obatna. panjang teh kanjut Kurang. panjang. Ieu teh hargana Lain hiji aku, genep ieu. Mamang. Minyak Kurang. Iriani Itu pemaliu di 3 promosi jari, sound cap 3 jari. gitu gitu. Kumaha itu mana itu? Ai Rosma wineng si kunaon ngaharuleung jiga nu weureu kanjut atuh teh kayak ngahulang paur ieu lamun kasurupan ku kanjut kudu dirupiahna oge kuah. Neng sih oke di abi Karena kunaon? Di rukiahna ku Wahyu anu kasurupan ku kanjut mah itu wineng si sareng Rosma. Tanes. Aduh, Teh Nonong. Cing nu hoyong obos dirukiah. tong dulak delek. Teh Nonong jiga nu hoyong dirukiah ku abi. Hah? Abi mah tukang ngarukiah sidika. Teh nyai. Heeh. Nyai teh anu bingkang apa nu lempeng? Nyai anu bingkang. Anu bercabang. Anu naros teh. Itu tah. Tah kitu tah. Anu naros. Suete nu kitu tah. Resep anu bingkang atau anu bercabang cenah teh. Bingkeung ka handap eta banyak. Ronda ke kenca saeutik teh geuning bingkeungna teh. Anu si Wahyu. Jadi pas diasupkeun teh Kita mah mau ada si Wahyu. Anu saya mah teh rada bingkeung ka katuhu saeutik. Tapi rada nanjak saeutik. Jadi mun disangigirkeun teh ngeunah pisan eta mah. Sama Kak Abi mah. Kamari naik astagfirullah. Iraha abi geuning teu karasana naon. Dan nuju bobo jadi tekaraos lah. Abel. Alin lihat bibirnya, Bang. Wah, lihat bibirnya. Asal arieun ieu teh. Teh Dian di mana Teh Dian teh? Majalengka. Nya da lain da Teh Dian mah can pernah naik ah. Da lain randa soalnya Teh Dian mah. Agak Majalengka. Majalengka. Majalengka nanti paling mana? Majalengka na paling ya perbatasan Kadipaten. Oh, nya nu basa eta pernah naik tapi sakedeung teh naik teh nya. Nah, teh basa eta mah sakedeung naikna atuh. Ya meureun adan tos deui jadi we tosan. Amannya ah. Abi mah tara sombong gitu. Orang lama ah. Orang lama ti mana teh abi teh ke live teh karek ge sabulan kurang ada teh orang lama ti mana? Teh Dian mah naik di nu mana meureun ingetna ka abi Teh Dian mah.
Da emang sih banget abi teh sok bayang-bayang wae. Teh Majalengkana ka Talaga tebih di Talaga. Tapi lumayan aya sajam langkung lah. Ari kata lanjut caket teh. Kamana? Kata lanjut. Oh, cakep. Oh caket. Ai lanjut Talaga Kanjut tetehnya Talaga. Da teteh mah gaduh kan Talaga Kanjutnya. Talang Baga gitu. Manya teu gaduh ari teteh. Ari nu teteh pan Talaga eta teh. Talaga teh parang teu nyileungleumna Kanjut teh. Mohon Talaga Kanjut. Talaga Kanjut teh ari kada dibenteskeun namina teh Itwil eta Talaga Kanjut teh. Bade nitip yos teh. Teh bade nitipkeun cai kaduduh jeung kanyaan dugi ka Getah Bontengan. Hei. Nu kitu tong dititip-titip. Teteh sok piomongkeun wae. Cai kaduduh eta mah jeung kanyaan dugi ka Getah Bontengan. Lain masalah cai kadeudeuhna, emang jeung bonteng wani ngadu. So, getah bontengan emang kuatan mana jeung bonteng? Satong jeung Bonteng Suri we. Teteh, aya teteh lalengohan teh sabaraha tahun? 2 tahun. Tuh, cek uing nu narek. Da nu narek ka uing mah jararena atuh nu teteh mah teu molongo deui nya. Tapi mah di sesar atuh punten. Walah. Atuh kieu. Tapi mah di sesar. Teteh, abi mah kamari menang kasus teteh ti si Virgo nya anu disesar. Terus pas geus beres disesar, nu lalaki nanti teu bisa asup. Sing horeng itilna teh kajait. Nyaan, kejadian nyaan ieu teteh ya. Abi kita percaya tapi nyaan. Kakaput eta si itil. Cek aing teh boga rasaan heueuh. Cek aing teh. Jadi pas kajero teh kehalangan cenah teh. Kalangan jahitan. Kalangan jahitan akan jadi nyangkeun kana jahitan kan karunya. Untung kanjutna teh nepi ka lain untung kanjutna teh nepi ka beulah 2. Sok kabayang lamun di kaputna make gelasan lang-layangan pas mabes kanjut mun beulah. Aslina Mang Baok aslina wing mah. Si Virgo kamari carita kan si Virgo gawe di klinik manehna teh. Jadi manehna teh carita kitu aya nu geus beres sesar terus dia dikontrol ka eta Mang Baok. Tingali da akun-akun abi nya mangakikeun tingali Baok ngaranna teh. Kamari aya ti Tangerang eta mah unggal hampir abi unggal live manehna datang ngaranna teh Itil Pulen. Aya nu akunna teh Kanyut Raheut teuing teu aleut cereug we. Teh Dian ari teh Dian percanten teh lamun bentuk gagaduhan istri sami sareng lamayna percanten teh. Kang, ieu punten ye, baterena lemah ye bisi Cicing tong sok alesan. demi Allah ye mematikan. Cas heula. Oh, jadi balong tuh. Cas heula. Kumaha tang cas heula nya? Cas heula geuwat. Eta resep ningali Teh Dian. Geuwat ieu Teh Dian sakitu geulis ka wanti-wanti kieu geuwat. Oh mana headset ya bosnya? Oh nyang geus. Tara ieu mah rada leuheung anu. Taya rencana abi teh jomblo ieu aslina single fighter aja nama. Bager pisan. Tiba heula teu pernah bobogohan. Kamari teh rek kawin sih teh baturan abi teh. Ari pek teh bager teh. Kamari teh geus rek nikah anjeunna teh sareng Ica. Anjir. Tong diomongkeun oge meureun. Itil cabakeun. Ari pek teh disalip ti kenca. Disalip ti kenca teh katuhu bos. Ti kenca jeung ti katuhu. Aduh, pulen atuh. Ari teh Dian, ari basa eta ari murang kali sabaraha teh Dian? Pangageungna sabaraha? Pangageungna kelas beraha? Naon kelas 1? Kelas belum pas 3 tahun. Baru juga 3 tahun. Berarti teh Dian mah yuswana baru 20 sekian atunya. Berarti teh usia teh Dian berarti baru 20 sampai 25. Aku. 9.
Oh 29. Mejeuna lah. Cocok lah, cocok. Cocok. Ari ukuran sabaraha teh ukuran? Ukuran naon? Ukuran kutang. Anjir. Aku ah nggak boleh itu bang, nggak boleh disepil-sepil. Iya nanti itu Ini mah. nggak boleh disepil, tapi disebutin makan boleh teh. Nah disepil mah nggak boleh. Nggak tahu. Oh nya bos, engke kumaneh bos ukurlah Tevan, kumaha dabang Tevan. Enggak teh heureuy, enggak usah teh bercanda itu mah heureuy. Kumaha heureuy. Teteh kapan ke Bandung atuh? Irah ke Bandung? Tahun baru insya Allah. Tahun baru siap. Engke udah ngopi teh. Calik teteh pan. Entong sok kitu calik. Calik. Power iya, power. Aduh, Power calik teteh pan calik. Iya, benang blokir bagus ya. Balik. Ini maksudnya pakai bajunya, pakai baju Harampang. maksudnya. Oh, pakai kan tiasa di kuliben simut atuh teteh. Abi mah lain hayang nu di lekmong, abi mah hayang nu make baju mekmong. Ari lekmong make lek katemong, ari mekmong naon bos? Mereka tembong. Aduh. Jangan teh bos. Bos, Tetefan, Neng Fan. Jangan teh bos di dieu. Tah. Ya Allah eta siga keur wudu gitu. Tuh pan gitu jadi kenal teteh. Lamun gogoleran lain kurang naon teh gogoleran teh abi teh kamari ge beunang 2 kali. Aya istri nu gogoleran teh. Jadi disangkana keur ngungked meureunaan. Teteh pan mah. Coba teh nyanyi heula perepet jengkol. Izin ah. Isin. Perepet jenil atuh cobi teh. Cing calaka cincang. Cut. Tempe bulukan. Aduh bentang ah. Peso asaheun. Lauk gurame. Mek. Anjing. Kasih Goblok. tahu. Iya, anjing ah. Baru hadir mawar. Tepan ulah iya tepannya aduh. Entah abi teh soalnya lucu ningali Tepan dari ti sabaraha hiji istri anu naik ka dieu Tepan meni grogi pisan kunaon. Naon gitu. Tepan mah katinggalina ku abi jiga nama penari Tepan teh teh nya. Penari. Mohon. Atau teu ge. Henteu. Naon atuh? Ari teteh sibuk sadidintana naon? Online. Bisnis. Oh, sugan teh online hayo bisnis icalan online teteh. Asa bing muhun teh cek abi ge teh Rizky baturan gara si teteh teh grogi cenah ningali abi marukan disangka abi teh monster bener. Jadi si teh Pan mah ningali abi teh jiga ningali kanyut sawak-awak jadi teh kanyut kabeh jadi eraeun tinggal tuannya ningali beungeut abi si Stefan. Grogi di iya jangan nu kasep. Astagfirullah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Emang abi sakasep itu teh Pan? Can pernah ningali makhluk sakasep abi? Dan Oh gitu. Maruk abi. Abi kakara sadar lamun abi kasep geuningannya. alimah isin. Isin. Kunaon bet isin? Henteu. Ada teh masih kuliah, masih sekolah? Masih kuliah atau tos beres? Entos, teu kuliah. Damal berarti teh mah. Nu nyalira. Urang mana aonyon ieu teteh teh urang Cianjur aonyon enjingnya. Enjing jam 8 si teteh ieu bakal live jeung abi. Enjing aslina. Bener teu? Bener teh Pan? Ayo. Tuh. Jadi enjing kepada duda kesrek sareng kepada pokoknya si Teh Pan enjing bakal dirempung ku timna ngisinger. Pokoknya mah enjing mah. Ada ayeuna mah si Teh Pan teh can siap, tah enjing mah rek dendong cenah Teh Pan teh kitu nya guysnya. Jadi kumargi ayeuna tos nyangkolong kana waktu sareng baterai abi tinggal sakedik deui Teh Pan atur nuhun pisan. Enjing diantos tapi ku abi moal dikirim-kirim ya Teh Pan nya pokoknya jam 8 langkung buka we ti kotoknya. Pokoknya hatur nuhun ka sadayana, salamono ka sadayana hatur nuhun Teh Pan. Mugia bobona sing tibra
Kasadayana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.